Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana Bapak sareng Ibu guru anu ku simkuring dipikahormat sareng rerencangan sadayana anu ku simkuring dipika cinta. Langkung tipayun mangga urang sanggakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos marengkeun urang sadayana dugi katiasa patepang dina ieu acara. Alhamdulillah urang tiasa kempel di ieu tempat dina kaayaan sehat walafiat. Palawargi anu ku simkuring dipikahormat dina ieu waktos simkuring bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Urang sadaya kedah atanapi wajib ngajagi lingkungan sareng awak nyalira sangkan ditebihkeun tina sagala rupi panyakit. Kumargi kitu urang kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten ku cara anu sehat. Mareusihan salira atanapi ibak, mareusihan kuku, nyikat waos anu rutin eta conto anu disebat hirup anu sehat. Conto anu sanesna miceun tunta kana tempatna, ngilu ulah dimana wae, batuk atanapi bersin kedah nutupan baham. Saupami sadidinten urang ngajagi kabersihan wawak urang bakal bersih atanapi suci tina sagala rupi kokotor. Beresih teh hartosna beresih sucina urang sareng lingkungan disabudeureun urang-urang kedah mika cinta kana kabersihan supados mana urang oge suci sareng beresih. Para hadirin sadayana rupina dicekapkeun sakitu anu kapihatur, kirang langkungna mugi tiasa dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.